Kunjungan wisata Bimba AIUEO ka Cikau Park Purwakarta. Dinararaga ngamajukeun pengalaman barudak, Bimba AIUEO Unit Tenjolaya Cicalengka Bandung ngayakeun acara di Cikau Park Purwakarta. Acara ieu dilaksanakeun dina pertengahan bulan Januari 2020, nyaeta tepatna dina kaping 16 Januari 2020. Perjalanan ti Cicalengka ka tempat tujuan dipinuhan kalawan kagumbiraan di sapanjang perjalanan dugi ka tempat tujuan. Studi tur ala Bimba Tenjolaya Cicalengka Bandung diayakeun di Taman Cikau atawa nu disebut Cikau Park. Sabab di tempat wisata eta barudak tiasa ulin sareng berinteraksi langsung kalawan kaendahan alam. Tempat ieu oge mangrupa salah sahiji objek wisata nu cocok pikeun kulawarga. Sumawona Cikau Park mangrupakeun display kahiji khususna di Kabupaten Purwakarta anu dilengkepan sagala rupa fasilitas saperti kolam renang sareng kebun binatang. Wah, kacida nyenengkeun pisan. Sauntuyan acara anu pikaresepeun ngaramekeun acara ieu. Mimiti ti perjalanan ke tempat wisata, sagala rupa kaulinan nu bisa ngalatih kakompakan barudak pikeun mikawano ilmu pangeruh. Tangtuwai kalawan acara ieu, wawasan sarta ilmu pangeruh barudak Bimba Tenjolaya Cicalengka beuki nambahan sarta nambahan pangalaman anu nyenengkeun. Sajaba ti eta kalawan kagiatan acara ieu oge pikeun kolot jadi tempat temu kangen antara kolot murid. Kukituna poe eta teu kapohokeun ku Bimba Tenjolaya Cicalengka.